jago urang teh lah. Kang Kakang Nalakasura anjin geus miningan anu salah geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani hartina dituna manis singkiran negara Gatot Kaca Pringgandani bebenteng Amartapura sok dapat di jiwa raga kurang ngabelaan negara sok dapat di jiwa raga kurang ngabelaan negara berjuang panjidi mati matian karena keadilan satu jiwa Gatot Kaca perkasa alus wanda ninggal rasa itu satria utama ngabela negara itu satria utama ngabela negara tapi nada hanona negara kalakuan ulah reksa kama-kama teringrang menjadi pahlawan berjuang di medan perang Kuhuntaya karirang berjuang di medan perang layanan musuh munculan satu menggiur bangsa yang hati dari ruang ketika Gosari tepung-tepung kauyunan kata kabudayan Sunda Ieu jago urang teh lah. Kang Kakang Nalakasura anjin geus miningan anu salah geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat
teu apa karugian di negara Pringgadani. Kuhal sakitu Kakang Antrija. Ya Dimas, Kakang Jakatawang, Di Abimanyu, kaula nun kula. siapkan pasukan. Beda ya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wa Semar, Kulan. mentarestuna wa. Saya. Sok nuntun Raja Wisuna. Kacarios ieu Semar astaji ngadawala anu ngiri ngaping Raden Abimanyu. Utusan ti Madukara nyata kasatriaan Plengkawati. Beres. Ya, Pulang. Cang Kakang ilaing kade kitu cu. Oh mangga. Akang, euy, itu di sauran Bapak. boleh lah. Waspada. Kuringin teh hati tulang. Kadang-kadang Pak Haji Sidik malam kalilan. Ulami tetapang sokasata Hayang 3 tahun macu. Amuing kuja. Genah kesenian urang teh geuningan eta hujang. Kantor gua. Ya. Pulang. Oh, etang-etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu. Sumohon. Heeh, di TPI ieu teh jajang. TPI gua. Kakang ilaing kade teh kaulan gitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang gitu nya. Sumohon sae. Iburing mineng kacijulang Kagagas salam kalimat Nineng Ibu aja nining Buran Lah, naon? Nepangan ka Pak Haji Sidik, Pak Haji Syarif, Haji Sari. Pak Haji Ikin, Sumohon. Pak Haji Iding. Laras. Aduh, nuhun ah. Anu sami-sami nonton we di TPI. Nya. Siap jaipongan ah. Beres mangga. Kanu jauh Pak Haji Iding sok tiba Haji Bahro. suka teuing lamun panggih Ibu Haja Nining dalamun panggih tibatan pegat liat dunungan Wilujeng tepang. suka di beli kupati tibatan pegat liat suka dibeli kupati ada mata serang gitu. sindang layang kepada patana nama Cisaranten Pak Haji Sidik Cisaranten lamun buku bilih seueur kalapatan hapunten bilih seueur kalapatan
awak Pak Haji Diun nu kencang amun sorangan Jailati temong kesik Pak Haji Ikin koredas temong cadasna Elen asih dikeletik kagagas santun waasna Hop 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 hop. Di mana we ngeureunkeun teh? Pan aya tutupna ngeureunkeun teh. Lu jangan macam-macam lu sama gua lu. Macam-macam apa? Saya tidak macam-macam. Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu? Bapak kamu, Bapak Semar. Semar? Semar betul. Pantesan. Pantesan bagaimana? Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan. Makhluk percobaan. Dianggap Iya. manusia purba, Babe? Tidak dong. Setengah manusia, setengah setan atuh. Sebab saya sakit hati nih gendangnya polos terus nih. Sakit hati. Dumeh lagunya permintaan babe gue. Bapak Semar, betul? Dumeh Nu mata aing hayang gerak kiamat teh kitu tah. alias itu ngomong Kiamat naon, batur mangarep-ngarep. Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah. Maksudnya, Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapak dorakati anak mun anak doraka. Ti kolot, Naon? Pak. Bapak mah eueuh nu dorakati anak mun anak loba dorakati kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak. Yang akhirnya ke pemirsa Dipirik para wiaga Nusangga ngawira mana acan Esturaos Kakupingna saluyujeng pribadina Saluyujeng pribadina acan kene Acan. Wiaga anu nyarengan acan kene Sadaya ngiring lagu Nyangakeun kawilujengan Kasadaya kam dang Beres. Naon kalurat.